bed kasabaraha. Jadi ke-75 gitu. Bed ke-75 ada. Wastasni ada. Atau wal batil wastasni. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafni jeung kudu ngiwalkeun anjeun maujudan karena perkara anu aya kama saperti perkara lau udima lamun eueuh gitu perkara. Ari contona kawajidil ma'i eta saperti anu mangihan cai idza tayammama di mana-mana tayamum itu si jalma. Kawajidil ma'i saperti jalma nu mangihan cai idza tayammama di mana-mana tayamum itu jalma. Aya deui hukum aya lir teu aya. Cara anu tayamum marga bahaya. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna hukum ma'dumun ari ayam perkara anu eueuh kamaujudin saperti perkara anu aya baik musila diumpamakeun itu perkara bidiatin kudiah turasu anu diwariskeun itu dia ansyaksin ti jalma kutila anu terbunuh itu jalma. Rejeung anu eueuh di hukuman aya cara diat warisan tinu teu aya. Nah, sakali deui wastasni da jeung kudu ngiwalkeun anjeun maujudan kana perkara anu aya kama saperti perkara lau udima lamun teu aya itu perkara kawajidil ma'i ari contona eta saperti jalma nu mamihan cai idza tayammama di mana-mana tayamum itu jalma. Aya deui hukum aya lir teu aya. Cara anu tayamum marga bahaya. Marga teh marginya karena marga ada karena tayamum karena bahaya. Wa minhu
sareng eta tetep tina sapalina hukum ma'dumun ari aya perkara nu teu aya kamaujudin dihukuman seperti perkara nu aya bae mustila diumpamakeun itu perkara bidiatin kudiat turasu anu diwariskeun itu dia an syahsin ti jelema kutila anu terbunuh itu jalma rejeun anu eueuh di hukuman aya cara dia warisan tinu teu aya sok dina dong teu heula nya teu bang heula ya ngadongkeun wa tadni mawjudan kama lau dima kawajidil mai idza tayammama aya deui hukum aya irteu aya cara anu tayammum bahaya wa minhuma dumun kamawjudin musil bidiyatin turasu an syasin kutil rejeng anu bahwa dihukuman aya cara dia warisan tinu teu aya sekali deui wastazni mawjudan kama lau dima kawajidil mai idza tayammama aya deui hukum aya irteu aya cara anu tayammum bahaya wa minhum ma'dumun kamawjudin musil bidiyatin turasu an syahsin kutil rejeng anu eueuh dihukuman aya cara dia warisan tinu teu aya kamari atos diterangkeun bab eta soheh batin atosnya daca daca diterangkeun sadacana jeung we eta nya ieu nerangkeun aya cabang tina hukum nu tadi heula anan al hukum teh anu pokok eta aya 5 hukum nu pokok teh saberiji aya 5 di dieu mah kan ngitungna ahkam syar'illahi sab'un tuqsamu eta mah dikebutkeun cara ngitung lah cuman ari anu simpel mah hukum teh paling pokok napisan mah aya 5 hukum nu pokok pisan mah aya saberiji aya 5 nu disebutkeun
hukum khitab taklif. Nu disebutkeun khitab naon? Taklif. Kewajiban khitab taklif teh. Sabaraha hiji teh hukum anu pokok teh nu lima teh naon wae? Hiji wajib, gitu. Dua haram, tilu sunnah, opat makruh, lima wenang. Atau nabi disebutkan jawaz. Sakali deui hukum nu pokok na pisan hukum teh. Aya sabari hiji? Aya lima. Hiji wajib, dua haram, tilu sunnah, opat makruh, lima wenang. Mubah jawaz nyebat teh. Taeta hukum nu lima eta sebat we istilah di santri mah khitab taklif. Khitab naon? Khitab taklif. Nu lima hukum eta kakurung deui tiap hiji-hijian hukum nu tadi nu lima kakurung deui ku hukum atau nabi disebutkan khitab wadhu. Tuh mana khitab wadhu nate nu lima teh? Hiji syarat, kadua hiji soheh, kadua batal, katilu syarat nanti kaopat mani kalima syarat sabab. Hiji syarat, dua sabab, tilu sohe, opat batal, lima mani. Salidi hiji syarat, dua sabab, tilu sohe, opat batal, lima mani. Mani teh ngahalangan. Tuh. Taeta nu lima eta disebut we khitab wadhu. Disebut khitab naon? Khitab wadhu. Hukum nu lima tadi khitab taklif hiji-hijianana kakurung ku khitab wadhu anu lima tadi. Jadi wajib teh aya syaratna, aya sababna, aya sohehna, aya batalna, aya manikna. Haram sama, haram oge aya syarat, sabab, batal, manik. Tuluy sunat pun gitu. Jadi jumlah jamle 5 kali 5 25. Hukum syarat gitu ngagamarkeunna ngapungkur apa gitu ngagamarkeunna teh. Adapun di dieu dijantengkeun 7 misalnya. Naon teh itu kumaha ngitung lah. Kumaha ngitung. Jadi lamun hitungan kapungkur ayeuna apa mah ari hukum syarat agama teh ayat 25. 5 khitab taklif, 5 khitab wadhu. Setiap khitab taklif hiji-hijiana anu 5 kaeuteupan kakurung ku 5 khitab wadhu. Jadi 5 kali 5 jadi 25. Kumaha kada bayi lah teu pati ngarti. Contoh kieu. Hukum teh wajib. Hukum wajib, contoh hukum wajib naon ari wajib? Pan wajib teh pan bahasa santri mah aya wajib disebutna teh aya fardu gitu tah.
naon tah ari wajib teh ari fardu teh ceuk santri mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi perkara anu ayeuna digajar mun dipigawe tuluy disiksa atawa beunang ancaman siksaan mun teu dipigawe. Contohnya seperti kumaha salat 5 waktu. Salat 5 waktu sararea ngaran jelema Islam geus bubuhing nu kolot nu balik nu boga akal budak leutik oge apaleun. Salat 5 waktu teh rukun Islam kaasupna kawajiban teh anu ceuk santri mah disebutkeun ma'lumun bid-darurah anu dikanyahokeun secara naon secara darurah langsung pada apa saraya. Salat wajib salat 5 waktu wajib tak kawajiban eta mun dipigawe berarti boga ganjaran teu dipigawe meunang ancaman siksaan. Nah kawajiban nu salat 5 waktu eta kakurung ku hitung waktu. Syarat wajib setepan aya salat teh aya syaratna. Tadi dah tebak aya syarat. Syarat salat sabaraha hiji? Sabaraha syarat salat? Ari kana rukun salat nanya pada ada rapal. Sabaraha hiji ari rukun salat? Ayat 17, ayat 13 saya nyebut teh. Malah ayat 20 hiji. Aku mah ngitung we ngan rata-rata nu apal biasa ke terurunan baheula 17 nya. Saya 17 teh dihitung jeung tumaninahna. Tumaninah dina ruku, tumaninah dina i'tidal, tumaninah dina sujud gitu. Dihitung eta. Jadi we 17, asal 13 oke. Nah, iya hukum wajibna sholat 5 waktu teh aya syarat. Wajibna teh aya naon? Aya syarat. Sabaraha hiji ari syarat salat? Oh, Pak, aya nu ngitungna teh 8, aya nu ngitungna 10. Di antarana syaratna teh salat teh kudu bersih. Tina naon? Tina najis kan gitu kan? Syarat dengarana. Jadi hartina kewajiban eta di mana-mana teu jungkon syarat, jadi teu salatna. Jadi terus terjadi tak kewajiban teu terjadi. Jadi hartina teu bisa, hartina teu dianggap ngalakonan, lamun kurang naonan syarat. Mata aya syarat tadi kewajiban eta dina fardu eta teh. Jadi kadua cek tadi aya naon aya syarat aya sabab. Ya, yang menghitung syaratnya sabab. Tuh, di antaranya sabab masuk ayeuna kewajiban salat. Sababna di antaranya teh yang pada aya nu balik boga akal tuluy asup waktu di antaranya kan gitu. Wajib ari salat asar nyetang wajib salat asar. Ayeuna wajibna teh can asup waktuna iraha tuh asup waktuna oke di mana-mana salat asar kan arah wajib. Jadi wajibna salat asar teh di antarana aya sababna teh asup naon? Asup waktu teu wajib ayeuna mah. Wajib teh ke di mana-mana naon? Asup waktuna. Katos. Nah, tuluy aya naon tadi teh? Syarat sabab soheh soheh nah kita aya soheh teh hartina bisa disebutkeun seseorang ngalakonan ayeuna kewajiban teh ditinggali ditinjau oke sah teu salah teu kitu geus asarna geus asup salatna geus dilakonan nah ditingali eta teh salatna teh sah teu bisi teu sah tak ya syarat sahna syarat sah sholat gitu-gitu ngitungna ulama maya syarat sah sholat gitu
Saha teu salatna teh nyeta atuh da si eta mah pas salat tapi ayeuna oratna kabuka teu sah salat teh. Teu. Aya deui nu jadi tinjauanna teh sah atawa batal. Teu. Geus salatna mah ngan batal. Siapa aya nu ngabatalkeun pambatalan salat teu aya pambatalan salat. Keur salat kabuka orat, keur salat kadatangan najis, keur salat ayeuna naon teh gerakan leuwih ti 3 kali berturut-turut berarti batal salatna kitu. Tak kewajiban eta teu jadi da aya nu ngabatalkeun. Katos. Eta. Nu kalimana tadi aya naon? Aya mani. Naon mani teh? Nu ngahalangan. Wajib sholat 5 waktu tanya kata tu wajib atuh. Selama jelema ayeuna boga akal balik ayeuna boga akal teh inget najan gering ayeuna ngalempeh satungtung aya keneh akalan satungtung aya keneh ingetan sholat teu bisa dinaonkeun teu bisa ditinggalkeun kecuali di mana-mana aya mani aya nu ngahalangan. Naon di antarana awewe mah parangan, head, min. Aya nu ngahalangan. Tadina mah wajib salat teh ngan kusabab aya panghalang mani sebutna teh. Nu ngahalangan, naon ngahalanganna? Nu ngahalanganna head, min. Jadi we teu tulus naonna wajibna. Jadi terus wajibnya. Di mana mani nah hilang, nu ngahalanganna maka engke salat 5 waktu wajib deui ka saha? Ka awewe. Gantos. Tah gitu. Jadi setiap keke sunat pun kayak begitu. Tuh. Engke haram pun begitu. Contoh barang anu wajib tadi ayeuna barang anu haram. Ari bangke haram eta teh haram. Satu ngaran sakur bangke haram. Apakah bangke teh tina hewan anu paeh teu gugu? Apakah ayeuna hewan teh anu dibencit ngan mencitna teu sesuai syaratna jadi bangke? Contoh, mencit hayam teu bener. Tuh teu pegat ayeuna uratna, teu pegat ayeuna ti korona ngan ukur di koer hungkul ari paehna teh karena digebruskeun kana naon? Kana cai panas. Jadi paehna teu dibencit. Gitu. Maka nu kitu dihukuman ku ahli ulama fikih, nu kitu mah ke ngaranna. Atawa hayam utuh awakna mah beleger awakna mah ngan sirahna kakek motor hayam teh tuh lepar hujan poncit naon sirahna di sepupu kakek motor keun bae jam barudak we keun awah mah cairna Pak cairna ge selalu ada cair naon atuh cair bangke haram bangke teh haram naon ari haram mah adalah hiji perkara anu di mana-mana ayeuna dilakonan dosa, di mana-mana dijauhan jadi ganjaran kan gitu. Tapi di mana-mana ayeuna saeta haram eta aya sesuatu nu ngahalangan kana terjadi haramna bisa menang. Tuh contohkeun nalika darurat aya sabab teu kuat ieu deui dahareun. Deui hakaeun. Nepi ka lamun urang teh mengkutakan kota teh deui ngan aya sakitu-kituna. Ngan aya sakitu-kituna. Wayahna daripada ayeuna paragat nyawa hancur wayahna teh dahar we eta bangke teh teu naon. Nu tapi mah haram. Tapi ku sabab aya sabab. Aya sesuatu anu nyababkeun kana eta haram jadi meunang. Jadi hukum hitam waktu syarat sabab sah batal
jeung maneh teh eta mah mun ceuk bahasa ayeuna mah situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Adapun ayeuna haram teh wajib. Nanti wajib, haram, sunat, makruh, jeung weunang adalah hukum anu pokok. Hukum anu pokok golongan keneh lah. Nu mana nu tadina haram bisa jadi wajib, nu tadina wajib bisa saja jadi naon, jadi sunat, nu tadina sunat bisa saja jadi wajib. Gitu, bisa dibalik. Ningali naon menjadi sababna adalah ningali sesuatu hitung wadona, situasi dan kondisi. Salat, ari salat teh kudu bersih. Tina naon? Tina najis. Dina awak, dina badan, dina pakaian, dina tempat yang gitu. Ari pek urang mangihan luak lieu teh sarupa ayeuna pangsalatan, ayeuna masjid. Loba tai cap-cap teh ama tai japati segala rupa teh ama. Waduh, salat masjid jika gitu. Pantai ari tai teh naon kita najis, kurang ka salat. Bersihan heula masjidna atuh kabur beak waktu. Pek dibersihan, atuh kerja patina ge nyayang di dinya atuh. Hayo di dinya. Tah kitu saksana aja ayeuna aya naon sesuatu nu mata kabatalkeun bisa saja harita mah sok salah teu bae. Salah di dinya. Atuh kumaha alah. Mentang. Eta mah ningali situasi dan kondisi. Nu tadina mah salat ayeuna aya najis teh bisa jadi naon? Batal kan? Tapi terjadi batal gitu. Tah eta mah meninjau kumaha situasi dan kondisi eta mah para ulama nu terang kana hitung wadok. Maka dauhan pangersana apa rahmatullahi alaihi euy ulama teh ayeuna teh baradisa ngaji, baradisa nyaho haram, nyaho halal, nyaho fardu, nyaho sunat, ngan hanya kal hese neangan ulama nu nyaho hitung wadok. Hese dengan ulama menyaho itu wadok. Begitu pemerintah menyebutkan merokok adalah haram. Nah, jauh cekak belakang cangkek. Di mana tete negara makin yang haram ke Allah dina kitabna rokok makin yang haram. Paling banter rokok teh adalah makruh. Di mana cing sama di keteranganna? Eta mah kereknya hukum golongan. Karek jangan hukum naon, golongan, jangan pakai pemerintah. Padahal pemerintah mah ningali situasi dan kondisi, ningali akibat itu, akibat ieu, tuluy bae ditetapkeun ke pemerintah. Begitu melihat, menimbang dan menimbang dan menimbang situasi dan kondisi akibat yang akan ditimbulkan, akhirnya pemerintah menjatuhkan hukum rokok haram. Seharusnya ningali hitung naon? Hitung foto. Ari ieu urang katarimana nu kudu apalan teh anu kudu hitung tapi bungkut. Jawab cekek di mana orang teh beki jeung haram segala rupa. Cing ka dieu keterangan mana nu haram. Karek pemikana bagi hitung tapi kamajaan. Hitung foto mah kudu di situasi dan kondisi. Maka kudu we kete tina hukum eta nepi ka we jadi ilmu usul fikih. Oke, mana hukum nu golondongan, mana hukum ke anu nyokot puru cabang-cabang tina pokok. Teh. Muncul pemerintah teh wajib seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan opsi tiap hari Jumat pagi. Di mana teteh hukumna make jeung pemerintah ayakeun kitu Quran jeung hadisna make jeung kudu isuk-isuk ayeuna kudu bebersih sararea aya oge sunat lamun geus ditetapkeun ku pemerintah jadi wajib teu nu tadina teu wajib tapi ku sabab ditetapkeun ku pemerintah bisa jadi wajib teh eta ningali situasi dan kondisi hese bab kitu mata ulah kaget aya hukum-hukum anu ceuk hukum ieu mah wajib tapi datang ka ieu jadi menang.
Cek hukum itu mah menang datang ka dieu teu meunang gitu. Ulah nyalakeun aja kan. Ajengan di mana kos teu ngaji wae, pan eta teh haram. Nah, dihalalkeun. Dan eta mah teu nyaho urang hukum. Maka pantas hiji waktos aya seorang jalmi sumping ka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Kanjeng Nabi, putra Sayyidina Abbas, paman Kanjeng Nabi. Disebutkeun Sayyidina Abdullah bin Abbas teh ulama ahlul ummah. Ulama na umat ayeuna Kanjeng Nabi. Sumping hiji waktos ayeuna ka Sayyidina Abdullah bin Abbas teruskeun ngarariung biasa we ka ulama kajengan masuk keluar riung. Tarajo teh aya aki-aki. Naroskeun hujan punten aki bade tuh naros aya naon ki? Aki teh nyeta atuh malu geus aki bulan puasa alasan. Ari keur puasa aki teh kumaha ayeuna sok sare adu tongkong jeung si Dini berang-berang. Eta teh biasa kengeng teu mata batal eta teh ajengan. Saur Sayyidina Abdullah bin Abbas henteu sok we teu sabios kitu. Ari calengkeun da yang muda deui. Punten kula. Abdi ge sami kumaha teh sok etek dengan sasi saung teh kadang-kadang ari siang teh sok sageugruk sarengkeun bojo. Sami we sakamar henteu ari kalakukan ieu mah ari mendingan ngalakonan mah henteu mun kitu we sok ngadu tolong kengeng tutumunna haram. Saur Sayyidina Abdullah bin Abbas atuh jauh kuniangan tuh eta pemuda teh punten mama macam nah ari mama hukum bisa jadi dua. Ari kali itu kasih aki ayeuna hukum jadi menang ari ka abdi haram. Gitu. Tah. Kan eta teh baras anu mau anu janten hukum teh eta teh salah mah hukuman gitu. Dawuhan Sayyidina Abdullah bin Abbas mun hadepok mah kieu ari sia mah ogong keneh. Si aki mah teu seleus. Mun hadepok mah kitu. Jadi eta mah berarti ningali situasi dan kondisi. Ningali situasi dan kondisi gitu. Kantos. Tuh, maka saurna kantos hiji waktu ngobrol jeung kuring sareng ku Atep rakana mengaji hujan. Hiji waktu saurna aya pasien istri karamana mengaji hujan ka bangsa apa Aceh. Eta istri teh teu daman, keukeuh hoyong diibakan ku apa Aceh. Keukeuh atuh ku apa Aceh teh pangintenna keukeuh nuju gering. Eta awewe teh sok bagi canak ka Jamal. Keukeuh hayang diibakan. Saurna harita ku Atep ngiring. Itu biasa ngenekan begitu tinggal gitu. Jadi maniakan itu. Lapan tiung tuh kayak kabar kadal mah. So ke di Banyu. Ari tos nama dia cenah ngareret ka Atep saur Atep. Engke di mana-mana silai aya eta teh manian manian. Nah. Mun ogong kene ontong. Mun di mana-mana pasien awewe aya janjian ku silai mandian. Mun nyelekeng kene ontong. Jadi hukum teh ningali situasi dan kondisi pan haram. Ayeuna ya aya awewe lain mahram tara aja ka urang duluan sakamar kan teu meunang. Tapi ini aya situasi dan kondisi ningali tah eta mah bab haram jeung bab meunang eta secara golongan mah haram kan gitu. Tapi kan ningali dan kondisi kan meunang. Ari ningali orang awewe haram atawa meunang atawa henteu nya tentu haram teu meunang. Tapi dina suatu saat bisa ningali orang awewe contoh di mana-mana ayeuna keur mubarak. Hah? Mana iya ti palitek bibisna nyeri bibisna teu bisa leumpah aya urat antes leo nya tangtu atuh meureunna kutukan urut teh mun kudu dibukakeun tah
calana teh katingali orang dan haram kan katingali orangnya, tapi tinggali situasi dan kondisi yang membolehkan lidawa jadi benar. Kantos. Nah, maka dia tetap nu disebutkan wajib, nu disebutkan sunnah, nu disebutkan haram, nu disebutkan makruh, jeung nu disebutkan ayeuna jawaz meunang teh tapi ditinjau heula tina hitung wadona. Eta mah karek kolodongan. Karek hukum kolodongan. Maka pantes engke di mana-mana guru, seorang guru nitah atau seorang guru nyarek kalau jadi murid. Nah, balik jeung panyarek atau panitahna teh kadang teu hati tidak sesuai jeung syarat. Tok loba naon? Entong loba ayeuna naon teh ngaranna teh tok loba protes. Nah, sababna guru leuwih nyaho. Guru leuwih naon? Leuwih nyaho. Gitu. Saurna kan kadang-kadang urang mah nu hawa ayeuna ngalakonan hiji perkara teh berdasarkan nafsu kan, berdasarkan kahayang di mana-mana ibadah nanti rada hayang, tah rada deukeut-deukeut kana kahayang, kakara dilakonan, mun kana rada deukeut-deukeut kana bumbu we gitu. Gitu. Saurna kapungkur itu saha di dieu teh pamahajengan Raja Kokom kapungkur saurna ari anjeunna teh jalmi nu apik nakal. Aduh, apik, taksukan apik. Ayeuna non teh salirana apik, tamborani aya najis, kotor sakedik heuleum anya. Masa teh saurna teh di ama Cimindi. Jalmi nu sakitu apik ari ku ama Cimindi mah justru di paparinan tugas. Naon tugasna teh tiap dinten ngamalian anjing. Maka jadi mandian deui cik urang banyak. Aya oke perlu dinaon, disentuh kan gitu. Di mana-mana aya tapak anjing segala kan kudu disentuh. Ya lain justru anjeunna kana ngahaja mungkut anjing. Tiap dinten kudu naon? Kudu ngamandian anjing. Parentah guru tah. Cek urangnya guru geus teu nyaho wae. Pakai mungkut anjing teh cenah teh teu aya haram mah kan gitu. Kan pada para ulama ayeuna nyarek ngukut anjingna salama di antarana mantak ayeuna ngahalangan kana turunna malaikat rahmat tong anjingna aya gambar aya patung anjing di jero imah urang maka malaikat moal asup ka jero imah urang malaikat rahmat ari ieu kalaka dinaon ngahaja ngukut kenging mesen anjingna ge yang Cimindi. Begitu terus gaduh ayeuna khusus paranjeunna supaya tiap dinten diibakan murid-muridna. Teu hati urang mah nya. Oh sing horeng murid-murid ngarah hafal kumaha carana ngabersihan najis mubalaghah. Teu hafal urang mah kan tujuan. Nah, ningali situasi dan kondisi. Kayak video aya. Kan video wal batilul fasidu lis sahihidin wa huwa alladzi ba'du syurutihi fukid. Aya nu disebutkeun batal, aya nu disebutkeun fasid. Fasid ngarusak kana sahih. Batal nyata ngabatalkeun kana pagawean gitu. Naon tanu mata ngabatalkeun kana pagawean teh eta syaratna kurang. Lamun di mana-mana salat syaratna kurang, kete ayeuna batal atawa fasid. Katos. Tuh. Tuluy kete aya hukum tadi dia wastasni maujudan kama lau udima kawajil mai ida tayammama. Aya deui hukum teh sabda nanti hukum nu pokok tadi aya hiji perkara. Tuh, hiji perkara. Aya perkara teh ngan diamak Allah. Seolah-olah teu aya. Tuh. Contoh ari hukum pokok aslina jelema ayeuna taos non teh wudu kunaon bersih jai syaratna ayeuna salat teh wudu ari wudu teh alat susucina kunaon cai di mana-mana teu aya cai maka digentos kunaon utayamum. Jadi hukum pokok tayamum teh karena naon? Tuh cai sesuai bang tayamum ke.
Di antara menjadi ayeuna sababna seseorang ayeuna meunangna tayamum karena teu panggih cai. Jadi nu pokona pisan adalah eueuh naon? Eueuh cai. Ari ieu mah lain. Caina mah aya. Hadina lamun cai aya teu meunang jelema ayeuna tayamum kan? Cuman aya ieu cai teh ayeuna aya caina mah ngan cuman di hukuman eueuh. Nembrak caina mah aya cipi wudu teh ngan ku sabab cai ieu teh. Hiji contoh caina mah aya ngan keur weurit cai teh. Aya ngan dijual eta teh kudu meuli caina teh. Aya saemer ngan saemerna nu biasa harga cai saemer ngan ukur 1000 ieu keur usum halodo jadi 10.000. Aya kan cai mah. Cuman urang kudu meulina hargana harga anu teu normal, teu biasa. Maka nu kitu manehanana tayamum. Eta aya cai make jeung tayamum eta mah aya oge di hukuman naon? Teu aya. Kantos. Nembrak caina tapi di hukuman teu aya. Jadi beda tayamum. Atawa aya cai malah eta sagajleungeun cai mah. Di mana? Susukan. Ngan susukan keur banjir bandang. Lo gulindak. Mun kira-kira urang ayeuna matak wudu teh paling. Hese nyukna aya cai mah dina sumur kan kumaha ayeuna di mana di mana. Jadi aya tapi di hukuman naon? Teu aya loba nu kitu. Contoh deui ari kawin mun urang ayeuna teu kawin kawewe tangtu ari ngaranna we mah kudu aya naon heula wali kan gitu. Kudu aya walina. Ari wali teh aya syaratna. Ngawalian teh kudu Islam kan gitu. Kudu balik, kudu boga akal kan gitu. Tuluy ayeuna kudu naon deui? Kudu adalah. Naon adalah teh tara ngalakonan ayeuna doraka nu nemrak. Karena adalah gitu. Begitu urang deuk ngawin seseorang awewe, itu wali aya, bapana aya, cuma teu nepi syaratna. Nyata udah kumaha sih eta masalah tara mampu ngaku we segala rupa. Aya jungkiring bapana walina, maka dina hukum syara eta sok sanajan jungkiring tapi teu asup naon, teu cumpon syarat, maka dihukuman naon? Dihukuman teu aya. Wali masalila aya wali can aya kadenge kabar maot teu meunang urang ngali heula teu meunang ganti kudu gampangna we aya bapana mah nyaeta ngan hanya ka bapana keur dibui dibanceuy teu bisa ngahadiran kawin kumaha atuh ayeuna alah berarti aya ngan dihukuman naon teu aya. Jadi barang anu aya tapi di hukuman wujudu kadamihi. Ayana di hukuman jungkiring tapi teu dianggap. Sabab sunna wa minhum ma'dumun kaum mawjudin muthil bidiyatin turatu an syaksil kutin. Aya deui ieu mah sabalikna. Perkara mah barangna mah ngan dihukuman seolah-olah aya. Seperti kumaha saperti jelema anu mayar lihat karena terbunuh. Kan kisos. Seseorang di mana-mana ayeuna naon teh mergasak. Seseorang ayeuna nyieun dolim kajalna seket, maka kan wajib kisos. Nepi ka lamun terbunuh wajib dia. Kamana mayar tehnya ka jelema anu didolim atuh. Urang ngadolim neungkeul. Di mana-mana urang buntu, moncor teutik, wajib kisos. Kamana? Kanu ku urang dinaon? Ku urang diteungkeul, kanu ku urang dinaon? Didolim kan itu. Wajib ka urang mayar teh. Ari pek nu didolim ku urang naon? Kan kewajiban teh kasih eta kudu teh. Mayar teh kasih eta. Oh, kan geus maot.
sok sanajan naon eta di hukuman aya tetep kudu bayar. Teu ujug-ujug naon make bayar ka sapa jelema ge pae. Ditonyok nepi ka hak naon. Berarti bayar teh kan ditonyok ku urang kan bersangkutan kan? Aya nu bersangkutan kana mau. Ka mana mayar? Tetep kadinya mayarna. Apa geus eueuh di hukuman aya. Geus eueuh tapi di hukuman naon? Aya tetep kadinya mayarna ngan cuma nu nampakna ka ahli waris. Kan urang mah teu berhubungan jeung ahli waris kan? Artina neungeul teh ka anak, lamun teh mah neungeul ka bapa nanti ka maot. Teu. Ari mayar urang ayeuna ganti rugi kan jadi anakna, anu diteunggeul teh anakna bapana. Bapana. Bae urang urusan teh jeung bapana. Ngan ieu bapana eueuh sok sanajan eueuh di hukuman aya. Ngan cuman ayeuna engke mikeunna kan jadi anakna. Bidiatin turoh diwariskeun ka anakna ka ahli warisna. Padahal urang hukumna bersangkutan pautna mah jeung jelema nu dibunuhna. Kartos, barangna beueung ngan seolah-olah hukuman aya. Tamat. Ieu, aduh ngaliwat jiga namanya. Siap cenah teu mengaji ya cenah teu kieu. Liwat urang ngawudu. Ya, mudah-mudahan sing aya guna sareng manfaat. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.